Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng batepang dangu deui mitra paraya sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda dina judul Siluman Belut Bodas bagian kalima karangan simkuring manawi mamanawian bahan katampi kamitra kabaraya salam dunya tong hila di like, di komen, di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Gugun di Banyaran mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae ieu dongeng anu dina judul Siluman Belut Bodas bagian kalima. Mangga manco kamari teh kocapkeun Pak Bah Idis ka imahna RT terus di lebe terus di RT arek ngabejaan jang ohim arek kirabi gitunya kawin bobodohan gitu nutupan sangkan ulah aya sangkaan goreng ti batur mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kolotrak atuh muka kontulak panto RT. Geuning Abah Idis. Aya naon, Bah? Yo kelebat atuh, Bah. Di dieu we, dia moal panjang lebar. Aya naon gitu? Iya rek kabejaan, heung adadak pisan ieu teh. Bubuhan meureunana geus jodoh geus teu kumaha. Ohim isukan teh rek kawin orang Cipait. Nah mending adadak kitu. Nyeta adadak ti dituna karunya gitu. Tuh kudu persediaan heula. Bisi ieu tekun dulu jagodo nah nu kali itu nage arek moal loba ieu rek tiluan we Abah paling indungna jeung ohim keun we engke rarameana masina kerek diatur bari jeung kukumpul heula duitna cenah kitu ieu mah ngabejaan we heula ka tatangga engke we atuh meh ieu mah urang ngobrol ka ari mah atuh. Gitu ke urang yekeun urang bejaan anu sejen pada isya we atunya ngalah kitu atur-atur we di joang RT kumaha alusna mitra atuh teu kungsi teu lila gitunya si Abah Idis teh ngabejaan ka RT ngadu gitunya re Abah mulang heula urang geus bejaan sawareh ku jang ohim ngadu gitu Bah asara ruas bisi aya naon-naon ngadadak dadak teu nya naon itu sugandi taun heula teh heula anu jang ohim moal kitu lain tipeuna budak ngora budak lengo sosontrol jang ohim lain moal kejadian sampikeun ka kejadian di Purakti heula lain kuring mah bisi kitu bisi aya naon-naon nu teu pararuguh lain yang RT geus we ka ditunya gitu atuh Abah moal lila bisi ditarungguan ku indungna jeung ku ohim
Oh nya tuh gitu mangga sok Pak. Ya, assalamualaikum. Mitra, waalaikumsalam. Sepa cek RT di teu kocapkeun di jalana anjog gue ka imah. Nah, geus aya Ohim jeung Ma Iso katut Nisari. Kumaha abahna geus di bejaan ka RT. Jatuhnya di kene di RT teh. Ya abah geus ngabejaan ngomongna mah cenah di barejaan sejen getos Isya cenah arek ka dieu. Oh kitunya barukna bah RT teh nya yang gitu cenah ke ame nyaranahoeun cenah asal ruas dudak dadak. Oh kudu bisa we atuh nyaritana engke abah buah abdi ge nya dina engke bisi ngadariung. Oh kunyak urang pikiran na gampang eta mah. Mitra Nisari milu nyarita. Sumuhun Akang ari atos aruningaeun mah atuh abdi engke Mitra apunten bapak abdi macana ya. Da ni Sari mah nuju di Cipaitnya di Tenang Dadan udah punten Ma Iso geus kitu kan bae syukur ame nyararahoeun jang Ohim arek kawin gitu bae geus Isa mah merada jongjong keun atuh urang neangan cai kopi wae mah ka warung tah katen bicicih da bisa manehna mah buka kene hayeuna ge warung atuh Mitra leosema cicih teh Ema Iso teh ka warung bicici tukung silila kuruduk malahan masina nanya mali kopi meni loba jeung ngopieun aya naon Mas lihat kerek ngariung cenah kitu Ohim marek laki rabi kocapkeun ganjangna carita Isa kalewat geus kalampah buru duel teh aya kana 10 jelemana tatangga nu deukeut lebe malahan mah RT patut nu sejena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sok kajaro kalabat pelebe. Bah salaman biasa jol dia tuh RT di dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sok atuh tukung silila breg gue datang datuluy di masjid senak langsung ka imah waktu hari tamabah idis keunyeun rencana teu ka masjid salatna di imah. Oh yin sok atuh jeung RT eta palebe nyari ieu ku palebe talek kumaha yeuh jang Ohim teh lah lampah maksud teh nu arek di ieu na arek dilampahkeun isuk teh nah meuni kudu jadi dudak dadak kieu jiga nu kawas aya nu ka cilakaan wae. Pok yeuh naon teh Pok RT Didi yeuh wah ngeuy ku RT sok we jelaskeun tanyakeun ka ieu ka Abah Idis sok tanyakeun ku RT. Waduh ari kitu beukeun kuring atuh cik kumaha ieu teh lalakonna bat bisa dudak dadak kieu Abah Idis jeung Ohim atuh
Siri Reret Ohim diri gabapana gabah Idis Surti Bah Idis Kira RT aya nu mileuleungkeun rada angang dulur ti angang dulur masih kene dulur tapi angang di mangna anak yatim piatu teu boga indung teu boga bapa gitu ya atuh ngobrol jeung mangna jeung udan di Cipait kahartieun diomongan teh ku mangna udan teh ieu teh Ohim teh nya nyeun kaputusan Ohim teh kajeun arek waliman we heula atuh sangkan aya nulungan atawa nu ngangkat aya nu heula nu kumaha ka awe kudak awewe nah itu maksudna mah kitu sugan teh da bisi gitu dari kanu tahun malah kus zaman modern mah wah kuring mah percaya ka Jang Ohim mah kudu ngalampahkeun teu pugu nya panggih ge kerek kamari Jang Ohim mah ge kadituna ge ngan langsung we ku mangna dipaheutkeun matak kuring kaditu teh isukan teh rek tiluan we indungna kuring jeung Jang Ohim na kajeunkeun we engke ieu mah hitung-hitung bewara bisi pas balik mawa awewe nyaeta binantau jadi nu sejen moal sang boga sangkaan goreng gitu maksud ngariung teh gitu maksudnya nyatukeun bae ari kitu mah atuh keun bae ari kitu mah gitu boga teh malna baturna nu daratang poe katuh nya gitu abdi kuring teh sangkan ulah aya kasebut goreng gitu nampihan awewe pugu ari kitu mah geus diwaleheun geus kawin pugu alus-alus kitu mah bener geus geuning kaharti atuh mawa ieu pisan moal disaksian pisan ku kuring atau ku lobe atau ku saha we ceun we dari ditu pan aya mangna jeung bibina nya bener di Cipait aya Kang Udan jeung pamajikanna atukeun bae lah sok kepidoana we ti urang sararea mah nu penting salamet mitra atuh song si emak isoh teh ngasongkeun gelas siji kopi diputerkeun dipajukeun dipapaikeun gitu nya sangkan sagelas ewang jeung kulub taleus supan taleus katut supan huy atuh bala kecrakan ngopi ngaler ngidul udud bako dikaluarkeun itu Pak ieu masalah heula mitra sekedar
kurang teras gede mitra ngopi terus pareres arudut istilahnya banyak terus geus pecah masalah lain pecah masalah maksudnya teh ngabejaan tetangga ohim arek rumah tangga tekung silila atuh haru paramitan wenda sidik anu dibadamikeun jeung dibewarakeun geus beres nuntutan marulang kari we lebe jeung RT aing kumaha eta teh mimitina oh RT nanya ka Bahidi gitu itu kieu mimiti nama teh ngan kitu we mangna di ditu mangkarunyakeun cak cenah ngaranna budak awewe nang teh lain engke mudah nu di ditu Cisari aya budakna mangaranna Manjisari heuh budak lemur budak kampung gitu hitung-hitung nulungankeun bae gitu cek ohim teh muhun PRT da abdi teh sabagian kewajiban panginten ngurus anak yatim komode ieu bade dijalankeun bojo ku abdi hitung ieu we udah bade dicanap ka dieu ku abdi ge oh ai geus aju ari ditu warah so geus we kitu atuh kumaha kawin kumaha eta teh bok lebe dan nikah marek nikah agama we heula di ditu da aya tos diuruskeun ku si Mang jadi kantun prung abdi mah dongkap ka ditu teh oh syukur aduh wae keun we engke lamun ari resmi kawin agama kawin negara nu karitu karakwe NA nanaon mah diurus kubalebekeun we komojang ohim balebe oh gitu bener be terus we ayeuna mah wambura aya lain teu bisa milu isupan ulah lain ngan ukur tiluan heula anu ini ka ditu teh mohon banyak PRT itu ya abdi si Ma si Abah bener kan ojek we tilu motorun dayi mah sangkan salamat heula sah heula ceuk agama we da urang mah beragama gitu jadi ulah nampihan awewe tan heuh sanajan dieu ge kebubuhan teu naon abi ge man abi boga niat we hayang ngangkat di nulungan gitu sangkan ulah kan terlantar telah telantar mitra atuh paramitan oh geus kitu RT RW desa sangat setuju dukung istilah marulang atuh Pak RT kalau be geus narapi ka imah bret weh hujan gede juga menang nyicikeun eta mah mitra udar gelap angin gede guludug jeung jelger oye kae nyaha adadak butas bubar teh oi dordar gelap hujan angin tinggal itu di luar kuat rabeng dadaunan angin kuat kadenge guludugan yo wae naon gitu him urang ngadoa we kanu maha kawasa dan gaduhna sok we anguran ge urang munajat ka Allah geun da urang mah panteu niat boga niat goreng teu dipikahayang teu ngarap-ngarap kacicingan kuno kitu
teu ngarep-ngarep teu hayang ngeroboro hayang ngimpi ge abdi ge kulit nya abdi ge henteu ki bah ohim anu jadi bapak Aik itunya mah jangan tim ngan moal bakal aya mamalana kahareupna make jeung aya mamalana da itu mah da sidik geus bumi hapekeun ban kolotna ge ka puri nya ka uing nya ka abdi gitu ka ohim geus mihapekeun salila 10 tahun kudu ngabdi nyeun kahadean nya kabeneran abdi nu kapilih ku bapana teh ya teu bisa nolak da sidik geus takdir panginten mah aik itu namanya kumaha cek abana iker abdi mah jenang mungkin bae geus lah sok we isuk ini isuk nangan we ojek gareup beda loba urang kan ojek meh teh mitra prete hujannya badag angin ngegelebug wah jiga anu ngabagiakeun anu arek kawin tapi kawin bobodohan gitu nya maksud disebut bobodohan teh nutupan sangkan kecurigaan goreng gitu tita tanggal teh untuk ulah aya kejadian sangkaan kurang hade ka keluarga Bah Idis mitra kocapkeun jempling na peuting orot we hujan terus jempling peuting jangkrik kreang disada di tongoh teh pan sawah jeung tegalan geus kitu atuh da sidik maju ka peuting atuh cing laleos sekangona teup we pareureum da sawalang geus beres nanaon geus beres terus gancangna carita adan subuh biasa Abah Idis geus ka masjid adan warga teh ngarariung teu ngayeunan teh daratang lain ngariung ka masjid rek salat berjamaah salat subuh teka kocapkeun waktuna ibadah gancangna carita baralik marulang kumaha ayeuna mangka teh Bah engke we paling gelah rada haneut moyan meusan RT nanya ka Bah Idis ampura lain hayang teu milu pan sidik ceuk Abah ge kitu lin ini bae sidikan kasararea ge nu penting masa nyaho heula we jang ohim arek rumah tangga bewarakeun we kanu teu apa ge ku jang RT hampura ieu ulah banyak ku abdi ku kuring lah urang diekeun di bejaan warga nu teu apal mah nu teu daratang peuting mah bisa peuting nyuwun pisan adunya hayunya rek ka imah heula rek tatan bisa aya bawaeun naon jadi rek beras beres nya atuh kitu Bah cing salamet we cing lancar nu dimaksud pidoana we ti kuring boh ti keluarganya nya atuh Abah atuh cing salamet tur lancar jang ikin nyambungan gitunya da bareng sagang geus jurusan peda Bah Idis mah rada mencil tinu seje nya kasararea ge pidoana we nya ayo atuh di payun Abah nya leo satunya mangga sok Bah geus kitu mitra maju rai brayan caang kira-kira 6:30
geus ka imah geus bae beres geus siap geus saraget teu kakocapkeun gancangna carita brai we panon poe caang terus we siap-siap geus ararinit rek arinit pantol ditalulakeun nanaon ini teh brau tiluan pada nanya di jalan ge ini teh abah duakeun ieu didaroakeun ku sararea ting lancar tuh salamet udah bongan abah mua ka diantar aloba we kitu nya nu kitu nu kieu da sidik geus jelas penting dijelaskeun ku Ohim Gatut Bah Idis atuh ojek dihareup geus aya da sidik tempat mangkal aya cuk celak we nararaek bukek ngeureunannya mitra bukek kana jok motor hijewang 3 motor keur itu din ke Cipait katen Kang Udan siap lah siap coba ya ayo wah nyareang itu tiluan ojek cenah mah dius satu kurungkeun motor dius hari ini maju juga Cipait kalemurna adina Bah Idis nyata Udan coba gocapkeun di jalanan masalah mitra sekedar orang teraskeun deui mitra me teh hujan guguludegan kocapkeun tiluan bukek cuclakeun araek kana ojek dius we ngajujug ka Cipait kateun Mang Udan teu kakocapkeun di jalanan da gancang gitu kana motor mah beda jeung lampah lumpur leumpah geus nepi ka jalan terobosan bakal prasna teh kateun Mang Udan jalan satapak lain jalan terobosan mun di leuweung terobosannya mitra punten geus we turun dina ojek tarurun trak tarurun geus kabeh terus dibayar ojek terus ngajug kateun Mang Udan tekung silila nepi we ka buruan Mang Udan buka we pager awi teh geus kitu sup we tekung silila Assalamualaikum Waalaikumsalam kolotrak we bari muka pantau kabeneran geus ngarariung ngariung teh tiluan nya Mang Udan pamajikanana Katut Ngisari Akang ling coba tukang kalebet syukur assalamualaikum ya harasup atun tiluan teh biso Udan Ohim bukek dari dina samak menang nyayagikeun mitra waktosna kabujeng sep keun anjing urang hanca deui urang teraskeun deui ieu carios dongeng dina judul Siluman Belut Bodas bagian kalima anjing urang pedarti dina bagian kagenep
sakitu nu kahatur ti simkuring hapunten nu kasuhun kasadayana menghilapi like di komen di subscribe di Sunda Bandung gitu sang simkuring kagugut ti Banyara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.